Lamun encan nyorang jadi santri mualnya hongeunah na hirup beh pokona santri mah bab dahar naon bae nu aya di dahar boro-boro nu nyana nu kiaina ge di dahar bae ayo santri mah atuh kos-kosit we lah cek jana kiai mah fauli maridhuhu atuh anggeus-anggeussan pokona mah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin riwayatkeun ingsun saking Ki Jabir radhiyallahu anhu Gamuga nilar bendu safa Allah anhu saking Jabir ar Rasulillah saking Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Gulaling ucap ya Kangjeng Rasulullah ing lafaz laisa fima duna khamsi awagin minal wariki sadaqati Orana ikut tetap ing dalam barang kang kurang ing 5 pirang-pirang uga saking perak apa sadaqah Walaysa fima duna khamsi zawdin lan lorana iku ing dalam barang kang kurang ing 5 onta minal ibil saking onta sadaqatun afa sadaqah Walaysa fima duna khamsati ausukin minat tamri sadaqatun Norana ikut tetap ing dalam barang kang kurang ing 5 pirang-pirang wasaq saking korma apa sadaqah Rawahu Muslimun wis caritakeun hu ing hadis sapa Imam Muslim Walahu min hadis Abi Sa'idin lan kudadab Kedua Jabir utawi min hadis Abi Sa'id saking hadis Abi Sa'id radhiyallahu an Gamuga nilar bendu sapa saking Abi Sa'id utawi lafaz laisa Orana naiku pima duna khamsati ausukin min tamrin walahabin sadaqat Orana iku ing dalam barang kang kurang ing 5 pirang-pirang wasaq saking kormalan ora saking wiwijilat apa sadaqah Wa aslu hadis Abi Sa'id muttafaqun alaih lan utawi asal hadis Abi Sa'id iku muttafaqun Urang teu pernah amprok jeung Jabir bin Abdillah seorang sahabat anu sangat istimewa boga sejarah anu luar biasa ketika habis perang sahabat kalaparan kabeh lapor ka Kangjeng Nabi ternyata aya seseorang nu lapor ka Kangjeng Nabi tuan katingali tuan lapar hampura cek utusanana Sti Jabir masak ngan ieu mah ulah loba-loba 10-an bae antaran masakna ngan setengah liter jadi batuan 10-an ulah leuwih di 10-nya oh mangga cek Kangjeng Rasul teu kebel aya informasi bahwa geus asap cek saha cek Kangjeng Nabi wahai para sahabat istri Jabir alhamdulillah masak ieu urang dalahar mangkading aya 700
Ceki Jabir, aduh ieu mah ye buah hancur mina. Geus teu kalaluar ngonci maneh di jero. Cek Kangjeng Nabi antri kabehan. Ayo kula nu ngabagi mana Jabir? Jabir di jero kamar. Kunaon? Aduh itu kuat ceknya lah tuh 700 boh asana bakal dileg-leg jeung kastrol nah tenang bir ayo ka dia kan bawa ka dia obeh marawa wadah diantri ku Kangjeng Nabi tah wuh masya Allah 700an wabeh dahar sarareubeuh. Bahkan begitu beres diangsongkeun wadahna ka Jabir teu coceng setik-etik aja. Waduh, lamun Habib Rozak bisa kitu bisa nyieun restoran. Aju bisnisnya nah. Ya Allah, iyalah mukjizat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenallah Jabir. Hendak di ahli hadis urang mau masantren ke pesantren hadis. Lamun urang mawa timbel disebutna cek urang wetan ma'adrahi eta teh disebutna di pesantren hadis mah lain timbel lain adrahi. Jabir. Mana Jabir we Jabir? Jabir sebab Jabir lah nu pernah boga lalakon ngondang Jabir mentak santri kuari gitu mun diondang ku tatangga kiai ngariung ke peuting haul abah bara urang moal santrina ulah lobaan 20 we siap bu datang 100 ada santri kuari atuh dari henteu diondang nya mah ngan neuleuh babaturan ka mana sia ngariung aing ilu ieu tuh sok boda aing mah pokona aing ilu teu diajakkan ge ilu sorangan santri etalah santri akhir zaman henteu dititah teu raon bab ngariung mah datang ka ditu berkatna ngan aya 20 hayang kabagian kabeh berarti hiji kuduna didahar ku 10 atuh tinggal sacomot ber santri mah kos kitu ieu santri mah nikmat daunna ge didahar ku cenah embe Jawa mah eleh santri kan moal aya kanibatan hirup lamun encan nyorang jadi santri moal nyaho ngeunahna hirup beh pokona santri mah bab dahar naon bae nu aya di dahar boro-boro nu nyana nu kiaina ge di dahar bae ayo santri mah geus itu lah cek ada kiai mah fauli mariduhu atuh anggeus-angeusan pokona mah jambu atuh bangga bogana naon ge geus bae dialaan bae ku santri manya cek ana kiai marah di dituna ya nangis bagus sangka baik ka kiai bahkan sendal kiai ge dibawa bae eta santri hees dalam boro-boro kasur boro-boro anggel hiji kulimaan geus tiis anggel jadi poe tilok naon tilok atuh ngacai segala naon di dinya tapi kanikmatanna beuh pohara jasa ngagoler nganama di mana bae di masjid los di majelis los kipas digudekeun gunyan mayar listrik tilok santri pokoknya geus tenang geus santri mah pohara jasa geus pokoknya moal aya pangeunah-ngeunahna hirup jadi santri senang jasa geus teu inget kaler kidul cenah geus beak duit beak beas bebe jak kabaturana kawana sia balik geus bae balik datang ka ieu Waalaikumsalam nya sia ieu enon balik kosu teu nyaho bah duit beak beas beak
jija abah ieu teu boga duit teu usahakeun bah kajian kumaha ge bau budak sakumaha bos ya mah gitu bae terus bae jada geus gitu kudu aya bae geus ketungguan atuh saminggu ieu geus masalah saminggu can boga duit setengah bulan can boga duit kana bae sabulan di imah tah eta santri mah henteu mikiran ngaji tinggalin henteu pan sabulan mah tinggalin tang ngaji iya tuh kaji ya cenah mah ijazahan ieu geus sakola basa poe 2 poe atuh pan henteu nya mah geus bae di imah heula macul heula kek ka pondok deui geus sabulan datang cek babaturanna sia kepala mati mah abah aing teu boga duit geus bae pas ngaji teh neuleuan mana balag di deuleuan 5 lembar aing tinggalin cek nya geus bae aju mal disusulkeun moal abeh belang kuda ge belang ngeh bagus atuh geus kitab lagi barlang salembar aya coretan salembar eueuh salembar aya coretan salembar eueuh geus bae siang ge kumaha di imah leuwih pikiran di imah teh Allah dibere ngarti cek weuy santri mah pohara jasa geus pokona moal aya we santri pas di imah magahan ngaji pas anu coretanan puyeng nya sarua bae kumaha cek nya ieu babe rada gering cenah mama moal ka ngaji lanan pugu memikiran ieu kumaha macana cek nya tiloke lagi eleng bebeja gering lah naon lah jungis bae mana gajina nu eta liwat bae cek nya teh liwat emang kunaon mama ge keur diliwat bae teh pugu lain mama nu diliwat nyana teu ngaji bebejan nang mama ge baheula bab ieu mah diliwat budak ngabohong bae senang bae jadi santri mah ieu beban cenah mah atuh geus bae eueuh ijazahan masalahna saha nu ngaluar-luarkeun santri atuh datang ka incuan ge elos geus bae di sabetahna jadi santri status senang hirup jadi santri pohara jasa batur tahajud pentingnya nama masak tahajudan santri mengke di imah budak tahajud mantuh di pondok masak isuk-isuk ngawuduk berang setik masak tas lohor masak deui tas asar masak deui penting batur hees masak deui bae ya Allah tas si budak pohara mending mun make beasnya beas babaturana cek babaturan lo biasa aing pan tere beak abat apaan sia nu ngadahar aing mamang masakeun doang sugan kumaha pesantren henteu santri biasa bae milik bersama nya mah tuh tah moal aya hirup pangeunah-ngeunahna jadi santri sile omong-omongkeun geus sakadar kitu seni doang eueuh naon mentak datang ka imahna kabeh jadi masinis musolla Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anjeunna pernah nguping langsung ja sahabat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam informasi teh sahabat mah langsung ti Kangjeng beungeunahkeun jasa Kangjeng pernah nyarios laisa fi maduna khamsi awagin minal riq shadaqat. Saya fima ma minal warik perak kurang ti 5 uga sedekah. Boga perak kurang ti 5 uga teu wajib sedekah. Bahasana bahasa Kangjeng awak teh uga mun sadaya urang mah oga teh bahasa Jawa. Kangjeng Nabi ngabahasakeun awagin 5 pirang uga. Jadi lamun ku urang digramkeun sabaraha 400 gram perak. Lamun urang boga perak kurang ti 5 uga teu wajib zakat. Walaysa fi maduna khamsi zaujin jeung teu aya fi madina ma isi mausul min syagil umum dibayanan minal ibil tina onta
teu aya dina onta nu kurang 5 onta shadaqatun zakat mun boga onta kurang ti 5 can wajib zakat encan wajib zakat di urang memual aya nu boga onta sebab onta geus bebeja kula cicing di Indonesia teu betah tiris onta mah eta hiji hewan anu resepeun di nagara panas janama mun cicing di nagara tiis teu betaheun kitu onta mah eleh ku kebo kebo mah di daerah panas tiis janama siap bae kebo mah ngan ai panas teuing cara di timur tengah mah teu betaheun sarua keur ieu ge kebo aya nu bebeja lantaran aya anu dikirim ka Arab kebo langsung bebeja ka raja Arab balikeun deui abdi ka Indonesia kunaon emang kebo jang gupak abdi mah resep gupak cek kebo lantaran jang gupak balik ka dieu jadi sadaerah hewan ge aya daerah-daerah na lamun di Vietnam kebo betaheun sebab akur jeung di urang cuacana onta kurang ti 5 teu wajib zakat kulantaran caritaanana hadis mana bagian nu nyaritakeun kebo maka teu ieu kebo kumaha ngazakatanana lantaran dongengna jamus bahasa Arabna Kangjeng Nabi henteu nyitir-nyitir soal jamus sugan aya laisa fi madunya khamsi jamusin minal kebo shadaqatun jadi atuh eta teh tetep bae kudu dizakatan carana dikiaskeun tuh berjalanlah kias walaysa fi madunya khamsati ausukin jeung teu aya eta tina ma isi mausul min siagil umum di bayanan minat tamari yakni kurma teu aya dina kurma nu kurang tina 5 wasaq shadaqatun zakat jadi kudu aya aturan-aturanana bo emas bo perak bo onta masuk korma aya aturanana rawahu Muslimun Jabir ge nyaritakeun ti hadis Abi Sa'id radhiyallahu an laisa fi maduna khamsati ausukin min tamarin walahabin aya bahasa walahabinan shadaqatna asal hadis Abi Sa'id muttafaqun alaih al ma'nal ijmali wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. طلبتك النفس يوما بشهوة وكان إليها للخلاف طريق فدعها وخالف ما هوته فإنما هواك عدو والخلاف صديق ngajakan kanjeng nafsu yauman dina hiji poe bisyahwatin ku syahwat diudag-udag terus urang ku syahwat diajakan ku nafsu kana jeung aya tetep kana nafsu tel tarikun jalan lil khilafi kana sulaya di sulayaan maka kesimpulanana ente ereka Allah fadaa tinggalkeun nafsu wa khalif mahawat suhu sulayaan naon kahayang fa inna mahawa kaadun lantaran anu mikaresep ka anjeun teh eta musuh ari nyulayaanna eta sadiqun kanca urang endeu ka Allah teh nomor kahiji kudu ninggalkeun dunia lantaran dunia teh fana setungtung di jero hate urang aya duniaan urang moal wusul ila Allah aya cincinan di jero hate kahalangan Gusti Allah ku giyo ku dare kahalangan ku bacan kahalangan ku solar kahalangan urang deka Allah teh ku bensin kahalangan ku macem-macem berbagai mutiara rugi amat
satungtung di jero hate urang aya duniaan urang mandeg didinya nomor kedua nama makhluk dengan sekadar dua lamun teu ngalemnya cat mun urang masih keneh robah ku makhluk maka urang moal wusul ila Allah. Jadi urang kudu ngajauhan makhluk satungtung urang can wusul ka Allah moal nikmat hirup urang dina ibadah ka Gusti Allah mun masih keneh urang ngahiji jeung makhluk masih keneh urang rindu ka jelema ka makhluk masih keneh urang butuh ka makhluk padahal mah makhluk mah la yanfa'u wa la yadurru. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa huwa samiul basir. Lamun urang masih keneh kamangpaatan jeung kamadaratan teh ditegantungkeun ka makhluk urang moal usul ila Allah sebab kehalangan ku eta usahakeun ku urang makhluk teh singkir-singkirkeun di jero hate urang. Nomor katiluna nafsu lantaran nafsu teh ieu jadi kendaraan musuh yakna setan. Satungtung urang hayang hayu-hayu urang teh numpakan nafsu urang moal wusul ka Gusti Allah. Nafsu-nafsu anu ngahalangan ka Gusti Allah. Nafsul ammaratu bisu'i al-bukhlu al-hasad al-jahlu al-kibru al-syahwat al-godob ialah nafsu-nafsu anu marentakeun kana goreng. Innal nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu urang teh kudu diperangan ku urang satungtung urang encan perang ngalawan nafsu urang moal usul ka Gusti Allah. Urang teh diusulkeun ka Gusti Allah teh di deuleu pengorbanan urang terhadap nafsu. Urang teu pernah berkorban atuh moal diusulkeun ka Allah. Sarua bae urang lamun encan teruji jadi abri. Urang teh jadi abri kakara kasup doang terus bae urang jadi kopral. Nah, urang teu pernah diuji bolai deui. Teu lulus deui. Nah, ieu teh urang bakalna jadi kopral macet. Eueuh dongengna kopral dibere pestol. Eueuh dongengna kopral dibere pestol bari pepestolan. Moal aya tapi lamun urang naik jadi sersan naik jadi mayor naik jadi kapten naiklah urang jadi jenderal kakara kurang menang penghargaan ti panglima penghargaan sebuah pestol ieu teh hasil teruji ujian urang setelah berhasil tiarap dan lain sebagainya kakara dibere urang teh pestol. Sameme urang diuji atuh moal bere pestol eta lah ngaranna kopral macet. Ieu ge sarua kiai teh lamun teh diuji na eleh deui. Ieu ge sarua kiai kopral macet. Nu bantek ieu kopral malulu ya kuari. Cak kiai teh aing deureuh kopral guys, ieu tuh kopral acan. Ieu. Diuji heula urang. Diujina ketika urang dek ngajauhan eta si eta nu dijauhan bakal deket urang dek ngajauhan dunia kekepret urang tina dunia Allah bakal nguji kana dunia daratang dunia lantaran moal kanyahoan atuh hasil ujian nyana kekepret henteu tina dunia na lamun dunia na eueuh pantes bae jelema miskin jelema susah mah jelema fakir mah lantarannya na teh diuji ku dunia ieu mah eta mah emang nya mah teu maksud ieu ka Allah atuh eueuh teh eueuh bae teu jadi ujian rarasaannya na padahal suatu ujian ketika urang endeu ka Allah kemudian urang ngajauhan dunia bakal digiringkeun ku Gusti Allah okos cucurut jeung beurit dararatang ka ieu mah menghadapi urang kana dunia nu urang eukeur ngamaksud dek ngajauhan dunia Allah anu bakal nganilai kuari kue loba kuari bubuahan loba kuari baju loba kuari duit loba pan sia cenah dek ngajauhan dunia coba ku aing didatang-datangkeun hayo sia
Ndeu kumaha menyikapi sia terhadap dunia mun urang aya kecenderungan teh resep kana dunia cek Gusti bohong sia gas datang kadinya mandeg urang dina dunia mantak aya sawarana ustad anu susah malah cenah aing mah ndek ngajauhan dunia abeh dunia datang tolol teu coba atuh moal diuji ta pokos itu jatuh maksud jalma atuh aing teh nangis kajauhan dunia tapi dunia teh daek daratang atuh sia mah semu jinganan semu teh mah atuh kudu nyaan asal urang nyaan ngajauhan dunia dunia bakal datang ketika dunia datang cing tirilik ti gigir ti sisi ti luhur ti handap bro dipanto ngaleh di tengah imah ngabulayah di WC ngising teh mah tuh kumaha menyikapi dunia ya yo dagang henteu usaha henteu ilu kegiatan henteu tapi dunia daratang diperhatikan ku Gusti Allah dek datang ka mana sia kekepret tina dunia ya Allah beuki berat bae nu mantak ayo cik Gusti Allah dek dipake lawan ta dunia tasarrufkeun ku urang kana syiar agama Allah bangun pondok bangun majlis bangun masjid kan mantak lamun boga kokolot di lembur nu kekepret kana dunia kiai kekepret kana dunia bakal dikirim-kirimkeun ku Gusti Allah bangunkeun ka masjid ge bakal maju lantaran geus dikiriman ku Allah brek aing hayang cenah dicoba ku dunia resep meureunana cek kana teh atuh tah lain dicoba hayang atuh sia mah dicoba mah embung dicoba hayang mah lain coba nafsu ngaranna kan hese kan ketika orang kuari geus lulus tina dunia kuari orang ngajauhan makhluk Gusti Allah cek urang teh abdi teh pandai ka Gusti sedengkeun gangguan nomor kadua teh makhluk mah mun teu ngalem nyawad abdi hayang akur ketika di alam jeung ketika dicacat abdi dek ngajauhan nyanggakeun ka Gusti jeleba dek ngaralem mangga dek nyara racat ge mangga supaya abdi dibere kakuatan ku Gusti jak kabeh ge menang di Gusti nyanggakeun sadaya-dayana abdi mah bage ka Gusti heg engke jelema didatang-datangkeun ku Gusti Allah ti mimiti nu pinclang datang ka nu cager ti mimiti anu edan datang ka nu edan beneran nu edanan datang makhluk berbagai makhluk ti nu susah setengah susah datang ka nu sugih jasa wayu dararatang ti berbagai kalangan nu bodoh nu pinter jasa mimiti rakyat pedagang pejabat dua ratang kanyana bener sian dek aing apante naku aing kan dideleukeun emang aing pernah teu neuleuh ka sia sadetik bae pan aing mah teu pernah teu neuleukeun ka sia nu aing makhluk nu aingan sia geus dek pepegatan jeung makhluk dek ka aing moal aya kalulusan lamun ku aing teu dicoba lulus jeung teu lulus da dicoba heula ku aing dicoba makhluk dararatang teu beurang teu peuting ayo sia deuk kumaha menyikapina masyaallah beuki berat bae emang kumaha gitu jeh ayo waduh beuki berat bae urang boga wiridan maca sholawat jol tamu urang boga wiridan maca Quran jol tamu urang boga wiridan zikir jol tamu katungkul urang ku tamu bohong sia berarti teh mah sia mah cinta makhluk lain cinta ka aing jabuktina maca sholawat sia nu biasa sapoe sapeting 444 ku ari mah teh 100 acan katungkul ku semah sia teh ngahareupan semah bae dasar tolol ndek usul kumaha ayo sia dicoba beuh lain lalagaan beratna Masya Allah Karim nu mantak muji mantak abah mamun nyaritakeun jelema pinter jejebi nyaritakeun nu talar Quran jejebi teh lain teu ngabanggakeun bangga ngan lu leuwih bangga mah ketika nyanang geus bisa ikhlas ketika masih kene di duniaan di jero hatena naon hartina pinter ketika jelema teh kitu mamakhlukan di jero hatena naon hatina pinter atuh nu anu naon kitu ngaranna nu paling hebat mah jelema geus bisa ikhlas eta moal bisa ikhlas mun teu pepegatan deula jeung dunia teu pepegatan deula jeung makhluk nah ieu berat da kos kitu urang mah nyaritakeun wali bae orenganan pagaweanana lain zikir ta etana asa jasa aju kudu kumaha atuh wallahu alam
coba-coba cenah Kiai kudu kumaha tuh awak urang dibalikeun ka awak urang neraka aya lawangan 7 nu bukan nu ngamukakeun lawang neraka teh di diri urang surga aya lawangan 8 anu mukakeun lawang sorga ge urang keneh nu mantak dikembalikeun ka urang dek muka lawang sorga dek buka lawang neraka terserah urang nu mukakeun lawang neraka urang nu mantak di akhirat sing jaremblong lawang neraka atuh emang geus dibukakeun waktu di dunia urang teh mukakeun lawang sorga atuh sing jeremblong lawang sorga kok aya anu okos kilat okos anu manuk hiber anu lempang anu lumpat dan les atuh emang nu mukakeun lawang sorga na ge urang dikembalikeun ka urang atuh kuari mah sia deuk ka sorga sia deuk neraka sok kumaha urang dikembalikeun ka diri urang maka atuh urang teh menuju wusul ilallah kumaha urang ayo balik di ka urang carana kumaha kiai kumaha lamun hayang mukakeun lawang sorga nutupkeun lawang neraka berarti kudu berjuang datang ka mahana pengorbanan urang teh hayang mukakeun lawang sorga nutupkeun lawang neraka tergantung perjuangan urang ja aya di urang sok geura urang datang ka mana berjuang na ye urang berjuang nangan sakadar datang ka nu faraid doang fardu-farduna doang lawang neraka nutup namangan rada muka melenge saeutik sebab diuji heula farduna ikhlas apa henteu aya muatan-muatan apa henteu ketika urang ditambahan make rawatib qobliyah jeung ba'diyahna lawang neraka rada nutup ketika urang geus daek hudang ti peuting haju urang hudang ngopi ngaroko nonton bola muka deui ulah sok kitu leh atuh sia malah urang dikembalikeun ka urang ayo kajen ku kumaha ge mangga sok geura ieu urang nu mantak dararatang ka dieu haju urang hayang ngaji hayang pencerahan batin ja aya zahir mah geus teu kudu bebeja geus teu kudu dituduh-tuduh memeh datang ka dieu ge kapan aya nu geus ngopi heula ngawuduk heula aya nu geus langganan kapan di dieu leuwih wauhan keneh ka tukang uduk batan ka kiai masalah teu kudu dibejaan teh pokos kitu mah nah kuario pencerahan batin ieu teh dikumahakeun batin urang terserah urang hayu nu kumaha tutup ku sia lawang neraka sia ja kiai mah eta mangan sakadar mere jalan doang anu berjuang na batu jalain kiai urang sakadar nuduh-nuduhkeun Kangjeng Rasul ge nuduhkeun tabiin sahabat tabiin kabeh datang ka kuaringan sakadar nuduhkeun nu mantep kiai ketika nuduhkeun dijebian ku masyarakat teh wah tudah tuduh bae sia ge butuh berkat bolon teh kiai Golkar tah tolol ditolol-tolol ke masyarakat tolol-tolol geus ulah loba ngomong siapa urusan cak masyarakat ye jatuh ngomong kitu seakan-akan ngomong kitu disayomkeun jasiana ge teh majalain lillahi taala tanyakeun coba ka Ki Pudoli waktu ka pendopo nyana hayang naon komo Haji Pendi mah geus utang hitung bae aya ondangan cenah ieu ti bupati sabaraha duit transportasina bareng dibere 500.000 nyana nyumpahan teh ku galedeg teh bupati aing hanas teu dagang cek jangan dibere 500 doang tolol teh Haji Pendi bloon aing endek atuh nanya nyana ka Ki Pudali pun bere sabar aing mah 3 juta pan si bagede aing mah lain teu atuh pan derajat teh lain deui nyana hayang akur jeung kiai tolol teh budak ngan di akhirat Ki Pudali marada jero Haji Pendi marada henteu aduh ya Haji Pendi heuh nya teu kana ju menta deui pan ngajeroan Lah, sia maca Haji Pendi ka aing bae, tambah contoh doang padahal Haji Pendi mah henteu kaliwat. Aduh, ieu urang introspeksi kumaha.
Nah balik ka diri orang sanggeusna urang dibere nyaho ku guru teh kemudian urang berjuang apa henteu pan didongengkeun diunggal-unggal kitab tasawuf di Fathur Robani aya di kitab begitu Fathur Rahman aya di unggal kitab tasawuf di majalis di aya hampir unggal kitab nyaritakeun tentang berjuang aya dongeng eta mah tah nu kos kumaha nu kieu teh aya hiji jelema gagah luar biasa make pakaian kebesaran make kendaraan anu luar biasa hebat da baheula mah kuda di samping eta mawa pedang nage ditaretes make emas pedang nage tina emas ditaretes make emas mahkota nage lain make dare deui nya nama tuh make mutiara nu luar biasa bahkan mawa hadam parenti mawa barang-barang nyana naik karena kendaraan nu bagus liwat ke hiji kamar di kamar aya gadis anu cantikna luar biasa masya Allah loba jelema anu kaedanan dibere senyum ku gadis eta abi brojak mah lain kaedanan edan beneran aduh kadili dina doa nage jamilatan Allah marzukna imratan jamilatan, sukna jamilatan, aya menang teu jamilah teu diijabah doa. Tah, nyara liwat. Ieu si awewe pohara amat di deuleu irungna mancung, bulu matana bentik, matana bureuleuk. Ceuli anu luar biasa bukna masyaallah ngombak semampai luar biasa awakna. Biola mah eleh. Ya Allah, aku saimbang amat antara bujur jeung dada teh. Lantaran aya jelema geulis tapi beuteung gendut teh saimbang kan ngaranna. Ieu mah saimbang luar biasa aya nu putih-putih teuing eta mah sarua bae jeung cak-cak. Ieu mah teh ieu mah. Oh, geulis da pohara jasa. Barang senyum teh masuk ka jantung. Ya Allah, cek ieu lalaki anu liwat teh eureun nyana dirinya ieu awewe nu saha si sabenerna mun amat-amat saha mun lawe biasa nu saha kula kajen ku kumaha ge hayang ngawin manehanana tanyakeun saha ieu nu boga awewe ieu begitu di teangan aya nu bogana nu abdi eta teh ieu teh jualeun apa naon ieu mah anak abdi kira-kira dek dikawinkeun eta atuh pasti bae ngaran-ngaran awewe mah dek dikawinkeun ieu mah kieu bae kula langsung ngalamar ieu mah ka anak bapak cek manehanana cek bapana teh ngalamar mah lain saeutik loba jasa ti kaler ti kudul teh watan ka kulon ngengan kabehan ge ieu can aya nu ditarima nah lantaran pengorbananana encan sabaraha kira-kira kumaha kuari mah kieu bae lamun hayang ngawin ka anak kula hiji naon nu aya ieu bikeun ka anak kula termasuk ka kula lah heula bapana pokona naon nu aya daun nu aya teh mana naon eta bae kuda kemudian pakaian kemudian eta naon gara-garana pedang nu make emas mahkota jeung termasuk eta barang-barang nu dibawa aku hadap ulah deui kakarak eta leuwih teh eta dibikeun aya coba buktikeun dibuktikeun ku nya kuda diserahkeun mahkota diserahkeun pedang tina emas ditaretes ku Inten Permata dibikeun berikut eta teh barang anu dibawa ku budak ku hadam jeung hadam-hadamna dibikeun pakaianana dibikeun nyana make sempak doang ieu lah bazal kabeh dibikeun kulantaran dibikeun nyana jang nutupan aurat nginjem heula ka pedagang kula nginjem heula lantaran ieu mah jang meuli ieu kulantaran di deuleu pengorbananana luar biasa nu nyesa setik ketika can kakarak cak bapana ieu mah bebeneran berarti pengorbananana mangga ieu budak anak abdi bawa ku maneh sok ditikah lantaran geus di deuleu pengorbananana tuh ieu teh contoh Syekh Abdul Qadir nyontohan eta Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili nyontohan make eta Syekh Imam Syaroni nyontohan make eta hampir unggal wali nyontohan eta sebab eta mah kanyataan baheula aya nu kos kitu mantak pengorbanan anu luar biasa teu disesakeun saeutik-eutik acan hatta jang dirina ge ngahutang heula kakarak dibikeun nah ieulah hartina dibikeun teh eta teh i'tibar contoh eta teh urang ge pengorbanan ka Gusti Allah teh ulah neuleuna naon awak urang ge ja pamere Allah korbankeun ka Gusti Allah kumaca Gusti Allah
ulah-ulah kakarak salat nu 5 waktu rawatib anu sunnah penting tahajud maca Quran jeung sadaya korbankeun ka Gusti Allah geus bebeakan ulah hook ka diri urang jadi diri urang nagen nu Allah ieu abdi deuk korbankeun segala rupa ka Gusti Allah hanya hayang menang ridho Allah. Oh ja bener cek Gusti Allah ku ari mah ku aing sia dibere karomah tah barang didolo ku urang bener mih karomah. Iyalah karomah diberi ku Allah kemuliaan. Ngan beda jauh jeung nu tadi lantaran kemuliaan ieu mah urusanna urusan wali, urusan kawalian. Urusan kawalian mah setiap jelema anu diangkat jadi wali berarti seakan-akannya geus asup ka sorga. Jelema lamun asup ka sorga kapan kun fayakun Allah tadi bikeun ka ahli sorga mah engke urang di sorga hayang naon urang diuk cek urang teh hayang buah jeruk aya kun fayakun urang keur diuk urang teh hayang buah apel kun aya bae apel fayakun wujudlah apel urang di akhirat mah hayang manuk menang ngagoreng manuk kun sia jadi ngagoreng fayakun kun fayakun Allah tadi bikin komo jahe eta mah geus ngembrak biasa teh mah di sisi digigir teh mah apem tinggal plok 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 plok. Ieu mah budak apem bae ongkoh. Kun fayakun urang di sorga aya hayang naon sama urang. Nah, seorang waliullah anu geus diangkat jadi wali kan akur derajatna geus akan asup ka sorga. Di dunia keneh bakal dibere kun fayakun Allah. Urang teh asup kana kun fayakun Allah ngaranna cek ahli thariqah mah takwin. Urang teh asup kana takwin Allah kawujudan Allah. Allah ngawujudkeun innama amruhu idza arada syai'an la yaqul lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi urja'un. Allah deuk ngiradatkeun kana hiji perkara ayakul lahu kun fayakun. Eta mah bahasa deui ngan dibahasakeun kun maka wujud. Kitu keneh urang geus diangkat jadi wali kun fayakun Allah dibikeun urang asup kana takwin Allah. Hayang naon urang geus jadi wali mah. Bakal ayat acan encan ge ngadoa kakakar kertek dong. Jol, kertek jol datang ka isin ujianna urang mun jadi wali. Lantaran kertek-kertek kurang diperhatikan ku Gusti Allah encan ngomong can menta geus kun sehingga waliullah matar aya pun tapenta lantaran kertek-kertek kurang diperhatikan ku Gusti Allah malah isin kabelah ditu mah mentana Gusti tutup lawang dunia Gusti tutup lawang makhluk tutup segala kanikmatan abdi mah hayang jeung Gusti bae besi majar abdi teh resep kana pamere Gusti henteu abdi mah hayang teh jeung Gusti bae jadi wali mah ngadoa teh ulah dikiriman deui Gusti urang mah beda Haji Pendi mah terus kiriman Gusti terus datang ka ti kelekep nya kelekek wali mah lain ulah Gusti tutup entah cukup sakieu bae Gusti cukup sakieu bae gitu. Beda doana ge wali mah minta ditutup, Haji Pendi mah minta kelekep. Bukan? Nah, ieu beda. Nah, iyalah kun fayakun. Nah, maka ieu setelah urang berjuang dunia, berjuang makhluk, berjuanglah nafsu. Ieu nafsu tah makana talabat ka nafsu teh nutur-nutur mentang ngajak-ngajak ka anjeun bisawatin ku syahwat sedangkan wa kana ilaihi halil khilaf tarikun aya jalan untuk dihilapan atuh tinggalkeun gara nafsu khaliq mahawatu fa inna mahawaka aduun anu nutur-nutur ka anjeun nu ngajak ka anjeun teh musuh wal khilafu sadiqut nyulayaan kana kahayang eta teh sadiq urang makan ku ari teh ieu teh bertuhankan nafsu lantaran urang mah nutur-nutur nafsu kawin ku nafsu dahar ku nafsu sare ku nafsu pake ku nafsu jadi urang mah ieu teh pangeran urang mah nafsu henteu pernah nyulayaan kana nafsu sok sulayaan lamun urang sulayaan nu nyulayaan kana nafsu sulaya eta lah sodik urang ketika urang geus babarengan jeung sodik nu nyulayaan kana nafsu maka kun fayakun Allah bakal dibikeun ka urang bakal hayang naon bae aya hatta urang maca kitab ge nu tadi teu pernah diaji ku Allah dibere ilmu laduni baca ku sia sok ja sia mah kakasih aing dibere ngarti bae segala rupa ge eueuh kesulitan nah kos kitulah hirup urang ketika urang geus perangna bebeneran ya dunia ya makhluk ya nafsu kakarak urang asuplah jadi tamu Allah. Ketika orang jadi tamu Allah tuh orang dihormat ku Gusti Allah. Urang makan tamu teh tamu apansa.
urang mah tamu teh tamu Fortuner, urang mah hirup teh jadi tamu dare. Ieu kuaring kuaru urang mah namu teh ka batu, urang mah kuari teh. Nah, piceunan sing jadilah tamu Allah. Ketika urang jadi tamu Allah atuh urang teh dihargai ku Gusti Allah. Urang namu ka hiji jelema ge, eta jelema nu kata tamuan ngamumule urang komo urang namu ka Gusti Allah. Usahakeun urang jadi tamu Allah. Lamun urang geus jadi tamu Allah, dibukakeun pintu cek Allah. Asup ka di dieu mah loba macem-macem cek Gusti Allah. Aya naon emang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi basyarin. Ya Allah, barang urang asup jadi tamu Allah dibukakeun lawang ku Gusti Allah sup kana singgasana Allah. Horenganan aya anu teu pernah dideuleu ku mata urang, aya anu teu pernah didenge ku ceuli urang, aya anu teu pernah dikureteg-kuretegkeun ku hate urang. Araraya kabeh. Wal izzu kulluhu wallahu alam bisawab.